Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbobraman. Ieu dongeng judulna nya Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng karangan Uga Tatang. Dikaraos ayeuna nincak bagian ka-16. Para mitra sadaya, harita baru minta bingung atuh. Ngahareupan dua tamu nu duanana merek pada ngalamar ka Nyi Darsi. Hiji Salim anu memang wah sifatna gatuh. Sugan maborongongong eta saurang ieu para wargi sadaya. Nu hiji teh Tajudin. Anu memang duanana ge memang. Aduh, yo berat pikeun baru minta. Dibikeun kanu ieu nu itu kumaha, dibikeun kanu itu nu ieu kumaha kitu cenah cek paripaosna para wargi. Harita baru minta tuluy nyari. Atur punten kasadayana para tatamu khususna kanu kagungan maksad kapun incu. Ayeuna abahna mah bade masihan walera nanging langkung ti payun ngahaturkeun nuhun kasadayana wireh parantos keur sarurumpaheun ka saung butut anu sakieu mah tapi ka isineunana. Sakalina ti eta abah nampi kana patarosan ti para tamu kalayan naon rupi nu diunggalkeun ka hartos pisan nu maksadna bade mileuleungkeun kapun incu notos teu aya kagaduh. Sanggem cohagna mah sepi ku rupi diuwuh ku tuna basa singketna mah tapi ka isineun pisan. Maklum kasebatna ge padaran ti padusunan. Ayeuna bade dipileuleungkeun atuh kantenan abah teh ngaraos isin anu sanes bobohongan. Mung teu kinten hanya kana abah teh teu tiasa masihan pangbaler kana patarosan nu bade miharep kapun incu. Jalaran kaleresan pun incu ti dinten kamari ngiring sareng punna sumuhun. Pun suan mios ka Bandung. Sanggemna teh etang-etang milari pangalaman. Ulang otok ngowo kurung batok teuing di kampung. Ku abah sareng ku ninina di Wagel. Keukeuh maksa ngiring ka Bandung. Atuh sakantenan abah teh ngaraos honcewa, ngaraos icaleun. Sawengi tadi ampir suda kana monok emutan teh teu boleh nganteng. Emutan kapun incu cacakan dikantunkeun nembe sawengi tadi. Tumali kitu bobot sapanon carang sapakan mugi cukup lemur jemar si hapunten nu kasuhun. Cek baru minta panjang lebar bari ngabohong majarkeun Nyi Darsih dibawa ku suana ka Bandung. Sok padaha teu ka mana-mana. Kitu sote keur baru minta supaya ngarepehkeun kanu rek miharep ka Nyi Darsih. Dalamun disebutkeun aya mah pasti bakal ngajadikeun rebutan. Cacak can panggih jeung jenisna oge antara Salim jeung Tajudin. Geus pada-pada nemongkeun kapanasan. Atuh ku ayana caritaan kitu tibah ruminta majarkeun Nyi Darsih ka Bandung. Leng Salim jeung Tajudin pada ting haruleng. Tayohna ngarasahan deui dumeh nu rek dipiharep teh eueuh. Tapi teu lila Salim tumanya deui. Dupi anggatna ka Bandung teh. Na bade amengan bae atapi bade saterasna bah? Cek Salim. Netep kana beungeut bah ruminta. Upina mah bade saterasna Agus jalaran anggeuna ge dicanak sadayana sun. Temal bah ruminta pok Tajudin milu tumanya. Upi di Bandungna di mana bah? Numawi abah ge teu acan terang Agus jalaran salami suan abah aya di Bandung. Teu acan pernah ka ditu abah teh Numawi. Temal bah ruminta nyarita bari melengu. Sanes ku kitu kamu sim kuring mah bah? Asa teu ngartos bah? Teu ngartos di mana na leresanana Agus? Baru minta ngareret ka Salim. Sumun teu ngartos teh wuri-wuri ieu pun dulur kamari ka dieu. Kalayan ngadadarkeun permaksudan sim kuring. Ayeuna dibujengan ka dieu nyampak teu aya nuju angkat ka Bandung saurna teh. Kapan wartos ti punulur? Duang putu munut sarantos handapna 3 dinten luhurna saminggu. Kari-kari ayeuna teu aya. Pami kitu mah abdi ka dieu langkung tina katangtosan tuang putra. Nembe ka hartos dianggap sim kuring ngabobodo. Nah ku abah teu diwagel kitu, cek Salim semu amek. Tadi ge parantos disangemkeun ka payuneun Agus. Abah sareng ninina teh ngawagel ulah angkat ka Bandung, nanging anjeunna keukeuh bae maksa, janten abah teh teu tiasa kumaha. Eta mah sadaya-daya tadi ge disebatkeun bobot sapangayon timbang tarajuna mah aya di diri Agus nyangakeun. Temal bah ruminta leuleuy, atuh Salim harita menibang kenu kalawan nyarita tegeug jeung rada kasar. Yeh, beh nama jol ieu eueuh nu ngasa benuleunya. Eueuh nu sabebenuleun.
eta meureun aya nu mahi hiledan yo nu balik euy pokna batur-batur salim kabeh pada curinghak timuru ka Salim terus ngajak ka pribumi ngamuk ka pribumi tapi buktina Salim ngajengkat terus turun ti imah baru minta kitu di baturna naruturkeun tinggal leos bati tinggardi telila Tajudin balik bari mawa hatehan deul dumeh permaksudana nagaga harita waktu geus ngagayuh kawanci magrib sanggeus Salim rada jauh ti imah baru minta regeureun sisi kebon awi kitu dipangiringna kabawakeun areureun nyaan euy papantogan siana keur dewek mah euy rajeun rek nepungan Nyi Darsih pareng eueuh mantog ka Bandung moal akina Nyi Darsih ngabobodo moal kitu dumeh aya manusia bieu nu satujuan jeung dewek sabab hate dewek rada cangcaya euy majarkeun Nyi Darsih ka Bandung teh euy bisa jadi kitu atuh Agus sabab katingalina ku mamang rada beda dina rinata riuk beungeut nage nu satulina kumaha tuh Gus cek Ki Murdasim boga rasa curiga ka Bahru Minta ayeuna kieu euy barudak euy wayahna urang tunggu nepi ka poekna ke di mana geus simpe hayang nyaho urang arintip ku sararea ka imah Bahru Minta lamun pareng Nyi Darsih aya tetela wabalak akina ngabobodo ka dewek dong make loba nu dipikir urang paling Nyi Darsihna kadar eta akina ngayakeun perlawanan caca bisa kalian pira manusia sahulu ku si Sain jeung si Omlen ge pira ku teu ngajongkeng cek Salim akhirna boga itikad kadinya atuh ading rada ngaranjug gede kapercayaan kana beja yen Bahru Minta lain jago atah-atah nu tangtu baris ngayonan lantaran Bahru Minta dipikaserap luhur ilmu jembar pangabisa atuh cenah dina ukuran geus manjing saehu tapi keur ading mah teu bisa majar kumaha hayang nyarek oge bati hatewe pok mah teu wani sabab lanceukna gurat batu tara beunang dihulag hatu jeung sok babarieun nasteung kawas jelema nu selon jadi Agus derek miakeun kapanasaran gitu cek Ki Murdasim tumanya bari ngareret heuh hayang ngayakinkeun we kana kabeneran akina Nyi Darsih lamun Nyi Darsih eueuh di imana bener akina teu ngabobodo tapi lamun aya ulah sambat kaniaya disempalkeun kokoda ku dewek uman tema Salim tetep rek balik deui ka imah Bahru Minta geus kitu jep sararea jarempe samalah terus ting jarentul Cingogo handapeun dapuran awi sedang waktu beuki nyerelek nyedek ka magrib nu teu lilareup sabuder madhab poe kateureuy ku beleg-begna mangsa peuting dibubuh meuni simpe nu kadenge lintang ti soradang daunan ting korosa ting kerese tangkal awi ting gareret katabaku gelebugna angin peuting kakara wanci Isa kaayaan di eta tempat meuni geus simpe comrek nu kadenge lintang ti sora sasatoa nu biasa liar ti peuting bangkong jeung bancet meuni rame kitu di sasatoa nu sejen kaya ning ciang-ciang jeung cari cangkas meuni baleger kalan-kalan sora anjing ngagogog hawar-hawar bentang kakara bijil hiji dua ting carelak di awang-awang beki lila beki loba teu beda ti mutiara mayak dina buludu paul rai-rai tempat nu keur dipake reureuh ku Salim jeung sapada baturna rada caang kasinaran ku cahaya bulan anu kakara bijil sakapeung repoek sabab bulan nyalinung kana mega da euy ayeuna geus simpe pisan Ki Murdasim namuda ngarinit euy ngintip Nyi Darsih sugane pareng aya euy tapi kelanan ke alus nama tong make diintip-intip sagala kieu ini mah yeuh saware cicing belah kulon jeung kiduleun Ki Murdasim jeung Ki Jagra cicing belah wetan handapeun jandela kamar Nyi Darsih tangke ku dewek rek ditoong heula lamun Nyi Darsih nyampaknya dewek ka hareup rek ngagegero Bahru Minta di mana manehna kaluar ku dewek rek dihanca da Ki Murdasim jeung Ki Jagra gancang nyokel jandela di mana geus muka arungah sarta Nyi Darsih bawa keluar ngan kudu dibekem heula bisi manehna jejeritan kardidak cek Salim mere tugas ka baturna nu genepan kalawan sarerea nemalan meh bareng nyebutkeun ka harti nyebutkeun dak teh maksudna barudak kitu paramitra pondokna kumaha dak teh kitu maksudna kumaha barudak kitu syukur keur ka arti mah euy yeuh edit kikilanan Gus tong bakar rusuh deus tunggu dina jemplingna heula masyarakat didinya yeuh sok ayeuna mah can sabaraha peuting bisi aya keneh nu nyararing sajabati kitu urang intip heula Rona bisi keur ngalider ke di mana Rona jempe tetela geus baralik ke di kagaruhna
dirinya orang kakara ngalaksanakeun permaksudan. Ceki Jagra mere pamanangan. Oh adek halus kedaguan euy sajam deui euy hitung-hitung meakeun reureuh ieu. Tema Salim nyaluyuan kana pamanangan Ki Jagra geus kitu jep jarempe deui meuni teu kadenge nu batuk-batuk acan. Tuna heula kaayaan Salim jeung baturna nu keur nunggu nepi ka waktuna nu ditangtukeun. Caturkeun di hiji imah sadasora nu keur ngaromong tinggal rendeng si horeng Bahru minta jeung pamajikanana Katut Nyi Darsi. Maranehna can sarare ongkoh Nyi Darsi wanci Isa ka Karabali. Sabab waktu masarnah ninina Nyi Darsi ngabejaan ulah wakabaralik teh satungtung semah araya keneh di imah. Tah geus kieu kumaha Nyai? Tadi mah waktu semah araya keneh di dieu hate aki teh tagiwur teh pupuku. Sabab semah nu kamari jeung anakna kidin tah bantrok pisan kadarieu kalawan satujuan sarua rek miharep ka diri Nyai. Lamun Nyai ngagugu mah kana caritaan aki kudu buru-buru kawin ka anak kidin tah. Heuh Kajang Tajudin meureun batul ge moal lain wani ngaganggu ngaharubiru ka Nyai da geus boga salaki Nyai teh. Tari geus kieu rek kumaha pikarepeun Nyai? Na Nyai teu ngarasa haribang. Untung semah nu tadi ka dieu teu ngajadikeun ributan. Kumaha lamun salah saurang anu teu tahan ku panasna hate, pasti we kajadian nu teu dipiharep. Ulah-ulah aya nu perlaya di imah urang. Buah aki ge kabawa cilaka. Dilawan ku aki lain lawan-lawaneun sabab itu mah babakuna mah. Baturna semah nu kamari ka dieu aya kendak ke depan. Acan Bawajang Tajudin sanggeus aki cilaka saha nu bari susahna tangtu Nyai jeung si Nini meureun cek Bahru minta rada ngagelendeng ka Nyi Darsi. Para mitra kaum dang sakumaha nu kauningan Bahru minta rada ngagelendeng ka Nyi Darsi. Untung we Nini gura-giru ngabejaan ka Nyai. Amun teu kitu mah meureun tadi Nyai keur aya keneh semah kaburu balik rek kumaha mutuskeunana. Itu ditampa kumaha ieu? Ieu ditampa kumaha itu? Sambung Masarnah milu hariwang. Sedeng Nyi Darsi teu nema sakemek-kemek acan anggur melengu. Gadonog sapotong meh antel kana dada taksiran manehna ge ari batina mah. Ngarasa bingung kumaha piakaleun sangkan dua urang lalaki nu rek miharep ka dirina teu datang deui. Geus kitu Bahru minta tumanya bari neuteup ka Nyi Darsi nu keur tungkul. Cing ayeuna aki rek tumanya ka Nyai. Naon sababna Nyai dipikahayang ku itu ku ieu ditolak bae. Na bener-bener Nyai teh can aya niat boga salaki atawa keur ngimpeng-limpeng anu cop kana hate Nyai. Dari ai Nyai alasan can niat boga salaki bari resep kene ulin mah. Asa teu payus pantara Nyai resep kene ulin. Sedengkeun sasama Nyai aya nu oge sahanapeun geus rumah tangga malah geus aya anu barogaana. Nah ari Nyai siga nu mutruk-mutruk boga salaki kitu. Nya teu mutruk-mutruk boga salaki. Ari kahayang aki mah nyeuh Nyai teh buru-buru boga salaki ka hiji ka akina jeung ka ninina ngarah deug-deug. Kaduana moal jual-jual bae nu kadarieu. Ulah itu datang bari saurang ge can aya nu dibere kaputusan ku Nyai. Kaya kumaha lamun aya salah saurang jelema boga itikat goreng ka Nyai. Maklum kasebut jelema teh dina aya kapanasaran sok rupa-rupa nyieun akal. Nyieun reka perdaya. Leung lamun nyieun akal hayang laksana ka Nyai. Kumaha lamun nyieun akal sacara dolim. Saha nu ngaraskeun nu ngarasakeun jeung anu susahna tangtu diri Nyai jeung aki Katut sini meureun kitu. Cek Bahru minta ngomongan ka Nyi Darsi. Nu dipalar sina buru-buru boga salaki ngarah ulah aya nu marebutkeun. Ari teh acan hoyong rumah tangga bade dikumahakeun atuh Ki. Wiyo sanaos anu sasami sareng abdi tos rumah tangga ge. Da abdi mah teu acan aya niat. Sanaos dipaksa-paksa ge kumaha sakinten upami abdi dipaksa-paksa kedah enga rumah tangga bari leres. Kumaha upami teu leres atanapi teu acan tiasa ngabulaan panginten. Moalami rumah tanggana oge. Aki mah calik-calik we tong seueur nu diemutan. Datos purun ge moal kantos dijujurung ku aki atanapi ku Nini. Tema Nyi Darsi bari ngunyang nangtung tuluy ngoloyong ngampih ka kamarna. Atuh Bahru minta bat gogodeg. Antukna Bahru minta jeung Masarnah pamajikanana ngarampih ka kamar. Tinggoloyoh ngaredeng nepi kareupna sare. Meni ujug-ujug parules siga nu aya nu mingerep. Lain bobohongan samalah Nyi Darsi manepi ka poho teu disimbut-simbut acan.
urang malikan perkara Salim jeung pada baturna nuges lila nunggu tempat si nepi ka simpena peuting. Bari ngadedengekeun Rona. Dikersakeun peuting harita Rona teu kadenge ngalider duka kasareaan digardu duka lamun peuting harita areuweuh nu ngarona. Kuring jembling euy Rona euy. Teu kadenge ngalider euy. Arees kitu digardu atawa teu ngarona. Cek Salim ngorejat nangtung. Nya eueuh geuning kumaha tuh? Temal Ki Jagra. Bari manehna ge ngorejat nangtung samalah nu sejen kabawakeun ting korejat. Lah euy urang ditu euy. Kade poho euy. Sakumaha carita dewek tadi. Cek Salim siga nu teu sabar harita keneh tuluy init. Dituturkeun ku baturna genepan rek maling nyedarsi. Sanggeus deuteung deukeut ka imahna Bahru Minta. Sarerea ting kuliwed kanu suni sabab gadenge sora anjing meuni rageg. Samalah kadenge hawar-hawar sora anjing babaung meuni melebung muraikeun simpena peuting. Hari katamah-tamah harita manuk bebencek meuni ngulincer palebah suhunan imah Bahru Minta. Atuh panon Salim jeung batuna ting rarinat siga nu ngabagi reret. Keur kitu kadenge sora kohkoa nu ngarona ting kelentrung hawar-hawar. Si horeng Rona kakara ngalider. Nu beuki lila beuki deukeut malah ngider kaburuan imah Bahru Minta. Reg Rona opatan areureun samalah aya nu diuk dina golodog tuluy ngagegero Bahru Minta. Bah, tanghi bah. Ulah tali beradeing bah tanghi. Cek Rona siga nu boga pirasat bakal aya kajadian nu teu dipiharep. Tapi Bahru Minta teu kadenge batuk-batukna acan tayohna awahing ku tibra. Geus kitu pok saurang Rona anu tas ngagegero Bahru Minta nyarita deui. Ka mana bah? Bahru Minta? Ih, eueuh euy, ka mana nya euy nya? Digero mani teu kadenge batuk-batukna acan. Wah keur nyaraba mah kitu. Da biasana Bahru Minta mah sok tanghian euy. Pukul 12 wae mah masih keneh nyaring. Nah, hari ayeuna jemplingna keur teh nya. Tema nu ngarona harita teh. Heueuh mun asa jempling kieu euy palang siang anu keur nyaraba med. Dek mari kolot ke, kolot teh sok hariwang euy. Manggaring Bahru Minta kasebut kolot urang sarerea jeung dipake punung pananggeuhan pisan ku sarerea atuh. Temal baturna Rona boga rasa hariwang. Sabab Bahru Minta kasebut pananggeuhan ku lemureuh Cibedug mah. Aya kana setengah jam na Rona nu opatan ngadonting jarentu dina golodog imah Bahru Minta. Atuh Salim ngarasa gregeteun boga rasa karintangan ku Rona ngan kegerendeng we. Gerendeng menyarita jeroeun dadana. Bari panon mureleng manco ngawaskeun Rona tinu suni. Yah, dasar goblok sia. Teu puguh ngadon ngacedog di dinya. Inggera mantog sia piraku ku aing kudu dipentur onaman buluna ku batu. Kitu grentas hate Salim semu gemeseun pisan ka Rona. Para mitra sadaya, harita Rona nyarita deui. Yumed urang ngidar euy, ka beulah kulon euy bari sakalian urang ngani recai. Sing sawah dewek saat euy. Cek Rona ngajakan ngider deui ka baturna kalawan teu hararese opatanana ngaleos bari narakolan koko dilagukeun. Tanghi, euy tanghi. Ulah tali berateing sarena tanghi. Cek Rona ting corowok ngabejaan ka masyarakat di eta tempat. Teu lila jep jarempe samalah kohkona eueuh nu disadakeun. Panyangkana Salima Rona geus jauh ti eta tempat. Plong hate Salim rada ngemplong sabab eueuh rintangan naon-naon. Sok siap euy. Kade ulah kepalingan reret bisa anu kaluar. Cek Salim bari cengkat kaluar ti eta tempat nu suni. Samalah anu geus ngojengkang ngalengkah dituturkeun ku Ki Jagra. Ki Murdasim jeung Said katut si Omlen. Sedengkeun ading mah maneurikeun maneh hatena kemarmir. Boga rasa sieun ku Bahru Minta. Kakar ge meunang 2-3 lengkah geus rek asup kaburuan imah Bahru Minta. Teu kanyahoan ti mana datangna ujug-ujug punceng Rona nu opatan teh ngagertak. Puguh we sanajan Salim kasebut sugih ku pangarti, cukup ku elmu ge ari digertak mah make ngaranyu, samalah make rada ngejat ka tukang. Sedang baturna serut-serut marsat bedog harita para mitra sadaya. Disangka nu ngagertak teh nu rek terus nyerang. Padaya deun. Di mana ya rek mana sampean wayah kiwari ting kulunung? Aya di dieu cing caritakeun sajelasna. Naon maksud jeung tujuan Anika? Lunta ka lemur ieu. Cek saurang Rona bari ngareretan kana beungeut baturna Salim. Nu katingalina rada remeng-remeng sabab cahaya bulan rada kahalangan ku mega. Gampang dewek ngajawab kana pertanyaan ilaing.
Sabalikna silaing keur naon jeung rek naon perlu nama ketumanya kitu. Kalawan silaing make ngagerentak segala kadewek, cek Salim. Anggur Malik nanya karona bari dina basa-basana rada kasar semu nafsu. Ye, moal pati-pati dewek wani tumanya lamun teu boga kawajiban ngarona deuleu. Nu artina ngajaga keamanan di tempat. Wah, beungeus lah mentong ngalobakeun pertanyaan segala. Keur ngarona mah ngarona bae ngalidar kitu. Ye. Perkara ngidar mah teu kudu diparentah ku batur euy. Kuring geus ngarti setiap rona kudu rajin ngidar ngalang-langan ka unggal tempat. Sakali deui kuring rek tumanya ka anjeun. Nu ti mana jeung naon maksud luntak ka ieu tempat. Lain usum lain mangsa sakieu geus peuting. Lamun rek nganyang ka saha, mun rek baralik ka mana? Da kuring ngarasa anyar pinangi jeung anjeun teh. Si laing teh nyurigakeun ka dewek, cek Salim mun cereng para mitra harita. Nyurigakeun lur, teu bisa wajibna we pikeun kuring mah tumanya kasampean teh. Sabab kuring keur mance tugas ngajaga keamanan. Sabalikna keur sampean kudu sopan. Kalaban ngajawab kana pertanyaan kuring. Lamun rek ini tinit ka mana? Lamun balik ka mana? Narek aya nu rek didatangan ku sampean tah kumaha? Cek rona wani nemal ka Salim. Wah, teu perlu leuwat tanya si laing. Sok geura nyikah ka ditu montong milu ateul kana permaksudan batu bradina ge. Namun serupa kitu mah sampean rek nyen bibit rujit atuh biang kaonaran di tempat baturnya. Nyen pucuk ti girang. Ditanya sabener-bener kalah tipu pun cereng. Mana kitu ge sampean datang ka ditu rek ngadatangkeun piributan merenya. Lamun dewek bener boga maksud kitu rek kumaha ilaing. Rek newa ka dewek. Sok geura tarewaki lamun iling aya kawani. Munur euy. Cek Salim ka baturna atuh sarereating kojeng Kang Malunur. Keur kitu teu tatapasini rona nu tas adu renyom jeung Salim miheulaan ngayakeun serangan ngirimkeun gempuran peureub ka kernaker. Kurang ajar sia bangsat. Salim teu eleh rikat manehna gentak ngadoyongkeun awakna miceun gempuran ti pihak lawan. Geblos gempuran rona ngageblos ukur mapag angin peuting. Kilek Salim Malik sabab nu jadi lawan rada nyolontod. Harita Salim ngajega sigarek nunggu panarajangna ti pihak lawan. Nu teu ngalobakeun miceun waktu nu jadi lawan Malik Salim luncat bari ngababukeun ruyung kana sirah Salim. Hiuk lep Salim ngalelepkeun sirah. Cileng Salim ngajaul sabab pihak lawan nu tita tadi rek ngabanting sirah gagal. Rek nyusul tepus rek ngabajek suku. Tapi gagal serangan anacan hasil ongkos Salim geus cukup masagi dina bab kapinteran ulin bela diri. Sedang pihak lawan asa tambah panas terus-terusan ngancam raga Salim. Ruyung but beting hariuk matak paur nu nyaksian. Nepi ka harita Salim ampir-ampiran beunang. Samalah geus meped ka deukeut dapuran awi haur. Anu katambah Salim can ngayakeun serangan ukur miceun pibahyaeun ku jalan lugat legot jeung luluncatan. Hiuk ruyung dibabukeun ti gigir menibang baraan rek ngahanca sirah Salim. Horokaya Salim tambah cingcing. Sakilat manehna ngareundeuk jabrod ruyung ukur hasil ngabanting kana awi haur. Kuat dauna ting korosak. Kurosa rosana nu jadi lawan ngababukeun ruyung. Hiuk ruyung nyasar ti hanap. Rek ngabanting bincurang tapi teu hasil sabab Salim gentak ngajaul deui. Sakiceup kabireungeuh pihak lawan rada nyolonton. Atuh puguh we meuni asa ngeunah-ngeunaker. Dampa suku Salim nu kencang ngajejak punuk. Solonton pihak lawan nyolonton. Tapi sakitu mah kawilang tahan teu kungsi nyuk seruk malah gentak Malik deui. Nu maksud rek malikan. Na atuh ari gilak Malik ai jabrod jurus kahiji ti Salim notog kana dada. Daek teu daek pihak lawan dadayak dagan. Keur kitu seak suku Salim nyikat leungeun. Cemang ruyung ngacleng bareng jeung kitu. Salim teu kapalang garang manehna ngarawel tak-tak pihak lawan. Net dicentok. Sedang tuur sabelah teu antepan dipake ngaganjal huru angen. Puguh tumrapna lain lumayan nepi kalawan ngaharekang bari sum harita teh para mitra awak murungkut. Cenah. Keur kitu disusul tepus puhu ceuli tengkep satakar tanaga. Pihak lawan ngagoak tuluy sosolontodan teu beda hayam ku taun. Kawas nama lieur nya puguh dadeung deuleuan. Antuk nama nyuk seruk sisikep. Para mitra sadaya, barang Salim rek najong sirah nu jadi lawan. Teu kanyahoan harita baturna luncat para wargi. Bari ngalugas bedog meninga gurilap kasinaran ku cahaya bulan. Puguh nu nyaksian tinggal nyap sabab Salim keur nongongan.
ngan hadena Kimurdasi merikat ngabanting bedog kusiku-siku kulinyai bedog ti pihak lawan ngaburicak bijil kemang seuni. Atuh Salim rada ngaranjug oge ngadenge sora nu ngabeletrak tukang ngentei gentak mali. Ana bresi horeng Kimurdasi milu bebela pati terus ngayonan baturna nu geus ragrag ku Salim. Bedog ting hariuk rek ngahanca raga Kimurdasi. Tapi sakali ge teu ngahasilkeun sabab Kimurdasi lain jelema nu ata-ata. Dina kakesitan jeung kalincahan para mitra sadaya harita. Teu eleh ku pihak lawan cacak ukur ngagunakeun siku-siku. Para mitra kaum da sabrut pikelawanan pihak lawan Rajang. Para mitra. Aduh ieu mah keur maca teu puguh. Sabrut pihak lawan Rajang bari nyudukeun bedog. Congo bedog nu ngelocos lempengan beuteung. Kilak keblos congo bedog nyamos sabab Kimurdasi merikat ngalegot. Salonto jebron punuk menjadi lawan dibanting ku pigilang leungeuna. Rubuh tarang nyuk seruk. Jeneng Kimurdasi meluncat murudei jadi lawan dari siku-siku di emas. Rek dipake ngabanting sirah. Dengan orok kaya pihak lawan rikat malik bari bedog na teu antepan. Lemuk dana brek nyacar bolang suku Kimurdasi. Bedas umur. Kimurdasi merikat ngajaul bari siku-siku ngelawi siraheun jadi lawan. Bedog jeung siku-siku awor ngabeletra. Korejat menjadi lawan ngorejat deui kalawan teu ngalobakeun micieun waktu. Terus nyerang bedogna dibuntang banting ka sisi kagigir. Nepi ka Kimurdasi ampir-ampiran kadesak. Kilak Kimurdasi ngalugat legot awak micieun ti bahyai. Reki tiga sakak kenca gentak ngadoyongkeun awak kabelah katuhu. Reki tiga sakak katuhu ngakilak kabelah kenca. Disabet dihandap gentak ngajaul bareng jeung kitu. Dampa suku Kimurdasi teu antepan. Ngajedek tak-tak dari jauh jadi lawan rada ngajari itu. Dan siku-tungtung siku-siku ngilawis kalawan teu misi ngahanca kana sirah. Betak! Aduh! Jadi lawan kontan ngagoak terus sasolontonan. Bari nangkut sirah kulungun kenca. Dan Kimurdasi teu nare kasempetan pisan. Pigilang leungeun jadi lawan belah katuh dibanting nepi ka siku-siku. Siku-siku. Kuprak bedogna murah. Betak siku-siku ngahanca deui kana palebah salsan. Ogo, jadi lawan ngagoak terus ngaberendeng mabur. Menipis dirikna notong-notongkeun maneh. Itu di baturna timber tek lalimpatan. Ayeuna ngarakat heter ngayonan Kimurdasi. Ini memang lain bantrak-bantrakeun sasat Kimurdasi geus masaji tina bab pangarti. Watos na para wargi sadaya.